wa inna minha lama didinya ge sami naon mad asli atawa mad tabi'i yasaqqu sami duanana eta mah naon musaddad. Naon ari musaddad teh huruf anu ditasdidan macana kudu dibangetkeun. Naon maksud dibangetkeun teh make tanaga. Naon maksudna make tanaga teh sing aya perbedaan antara ditasdidan sareng teu ditasdidan. Yasaqqu henteu yasaqqu tapi yasaqqu eta maksudna ngangge tanaga. Sabaraha hiji hurufna musaddad aya 20 genep tegesna mah huruf hijaiyah anu 28 dicandak duanya eta mim sareng nun. Sareng qaidahna ari anu dingaranan musaddadna kudu dibangetkeun dina macana. Dibangetkeun teh eta make tanaga sing aya beda jeung lian musaddadna. Hurufna teh aya 20 genep salian mim sareng nun masing tetep. Fayakhruju minhu eta oge sami naon minhu izhar halaq minhul ma alif lam ayunan huruf mim. Ari mim teh salah sahijina huruf qamariyah anu 14 anu dikumpulkeun dina lafaz ibghi hajjaka wa khaf'aki mahu. Aya mim aya dina lafaz naon aki mahu aya mim didinya. Ari huruf qamariyah teh sok disarupakeun kana bulan sedengkeun lam tina alif lam nama sok disarupakeun kana bintang. Ceuk patokan di mana-mana cahaya bulan katingali alias ti peuting maka cahaya bintang oge katingali. Lamun dikana hurufkeun di mana-mana huruf qamariyah dibaca maka lamna oge dibaca minhul ma dibaca lamna teh jelas. Atuh alif lam qamariyah teh macana wajib izhar. Naon ari izhar teh jelas macana. Naon nu jelas teh maca lam sukunna atawa lampaina. Sareng qaidahna tina lilami lami al halani qablal ahrufi ulahuma izharu hafal ta'rifi alif lam dua tingkah hukumna hiji izhar sing terang munikeunana qabla arba'in ma'asyratin khud'il ma min ibghi hajjaka wa khaf'aki ma meme 14 cokot sing merenang naik
jaka wa khafakimah ta eta teh alif lam koma riyah anu hakikat nama sanes alif tapi hamzah minhul ma'u didinya aya alif anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atu alif teh statusna janten huruf mad kulantaran aya huruf mad atu bakal aya istilah mad salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna aya hamzah atuh disebatna far'i jadi dinama namina teh mad far'i pangna disebut mad pedah panjang pangna panjang pedah aya huruf mad pangna disebat far'i pedah sabada huruf mad kapayuna aya hamzah enggak sareng qaidah mad far'i wal akharul far'i mauqufun ala sabab ka hamzin au sukunin musjala mad far'i mahmika butuh kana sabab hamzah tawasukunu dipake sabab nu dipake sabab teh hamzah tawa sukun ngan di dieu manaon hamzah ngan kulantaran saur ti payun mad far'i maseur atuh ngangenami kaduanya eta mad mad wajib muttasilnya salaresna mah tiasa mad arid li sukun oge ya. Ngan eta mah nami katilu ya nami katilu jadi mad arid li sukun ngan aya nu langkung khususnya eta mad wajib muttasilnya berarti eta mah ngangenami katilu nya eta mad arid lis sukun lamun bade sukun nu dicandak da hamzah asalna didomahkeun lamun diwaqofkeun jadi disukunkeun tos we candakna nami kadua ya mad wajib muttasil ari mad teh panjang ari wajib teh wajib manjangkeunana leuwih tina 2 harkat saur Imam Hafs mah sabaraha harkat 5 harkat naon ari muttasil paantel naon nu paantel teh huruf mad sareng hamzah naon maksud paantel teh aya dina sakalimah kalimah ma'u sakalimah eta hamzahna napalnya kana ma napal teh sanes napal hurufna tapi sakalimah atuh pangna disebut mad pedah panjang pangna panjang pedah aya huruf mad pangna disebat wajib pedah wajib panjangkeunana leuwih tina 2 harkat saur Imam Hafs mah 5 harkat pangna disebat muttasil pedah paan tel naon nu paantel teh huruf mad sareng hamzah naon maksud paantel teh aya dina saka 5 huruf mad sareng hamzahna enggak sareng qaidahna fawajibun hamzun ba'da mad fikil matin wadabi muttasil yu'ad mun datang hamzah ba'da
mad sakalimah mad wajib muttasil eta ulah salah ari manjang kenana genep harokat henteu menang leuwih tina genep harkat sote lamun nu diaosna imam waros imam hafaz mah 5 harkat fayakhruju minhul ta saupami diwaqofkeun hamzah sukunna kedah aya nya henteu ngaguluyur kieu minhul tapi lamun dinyakeun mah tangan bisi disangka bobetan ari kitu-kitu teuing mah biasa we asalkeun aya hamzah sukun minhul asalkeun ayat teunetan hamzahna sami dina ayat kursi oge non illa bimasya rada kitu ngan sa dikitukeun pisan henteu lepat mangan jiga bobetan bisi pi omongeun ya